17 Agustus jigana rame lomba. Coba lomba aya lomba pakasep-kasep urang meunang meureun lah. Bi aya siapa ya teu? Ya kesare kene. Ikenya diudangkeun. Sok. Asep. Udang atuh itu aya si Ucep nyamper gawe teh sare bae. Asep. Udang atuh itu si Ucep ngagegeruan bae mani bungeng di dieu mah. Nya duh ka ditu. Ucap teh naonna nih nyampur mayak gitu lah. Mah tunduk kene. Naon cep mana teh isuk-isuk kene geus nyamper dah. Isuk. Tingali. Mbak. Isuk cek urang. Cang ulin yuk. Agustusan jigana rame euy. Bae lah ngadakeun barudak, bel-beloban. Oh, nya heuh. Nah, udang teh isuk biasa kan isuk maneh teh. Pas nempok film perang sih rame. Oke. Nu kumaha kan. Tembak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nduh nama ulin itu kan. Biasa nelfon ngabucin, Pak. Bucin memang penting, tapi teman my everything. Mantap, baturan urang. Ngerti kita. Si Abdul. Abdul mana? Abdul Dilan. Iya, Abdul Dilan. Abdul eta anak tukang bubur teh yang lin. Oh. Drone. Coba. Din. Dul, adio. Ayo Dul. Ini. Naon itu? Kumaha. Loh. Gimana diuknya ya? Geser. Mana ya diuk geser. Diuk. Kumaha. Orang Bogor. Kumaha diuk teh? Lancar ya alhamdulillah. Jadi tapi ada keur libur kuliahna. Jadi cenah da keur corona cekur komputer urang ge da emang diajar mah online bae dia bisa di rumah gitu. Geus, ayeuna mah mending uang kabale bae Agustusan rame jigana. Urang gerek ngiluan lomba balap karung, kol kendi. Apa. Ulah mana? Ingat tuh baheula ngabahayakeun. Ayeuna bagian si Ucep. Recep. Ayo. Bisa boy. Ayo. Bisa boy. Ayo. Bisa boy. Assalamualaikum. Bisa boy. Man. Lu balik. Santai. Biasa Cep lah. Cep. Fokus. Bisa. Gaya nak kayak kesuir. Adek. Cep. Bisa Cep. Yo lah. Yo. Mana mah aya bae aing mah. Untung bareto ditewaknya. Mun eta masuk pareumpus kacana ku ieu takolan. Lieur atuh dipuntar-puntir bae. Yo ngane nu keur lomba sendok jeung kaleci hayo. Ingat teh? Heeh. Bagian balap kaleci. Ucep siap? Ulin siap? Sep siap? Kunaon? Kamu. Mana mah aya bae batur mah gagal. Sep mana mah? Kali
kaleci di dahar. Jika do daharan sajen bae. Ih, pugu cek si Asep mah kaleci teh kuas. Iya, ndok puyuh. Kira untuk pemain itu diutahkeun Sep. Cenah ge lamun cek guru biologi urang mah cenah eta teh lamun geus kaleci asupan beuteuh, moal bisa dicerna mana Sep bahaya. Bare tuh mah mana tuh sukan teh tadi heum si Endok teh. Oh enak mah nu inget itu teh yo. Pas di kebon Mang Bogel sih. Anu carekan. Aya. Inget teh. Sahakeun. Si iya. Aduh, kalian baru tadi di tukar puntir saya perlombaan. Badan asam tuh. Suara. Nah, ambil hasilnya. Wah, gede Bang Bogel. Heula. Ulah ka urang teh ulah Sep. Dosa cari laka marane teh. Sayu gampang urang nu naik nama. Ayo. Naikna. Masuk. Sok mau dibaturan mah. Sok. Lah ngilu lah, aing lah. Tah, ieu. Ayo itu. Ah, itu tuh, sawo ieu mah. Tuh, entak kamarang. Eta. Kade. Iya. Sok buru F tuh di luhur tuh. Tuh, lu belah itu tuh. Mana? Tuh, Terus ulur tuh. sebelah kanan. Tuh. Tuh itu belum tuh layangan. Lain tah mah. Aneh mah. Mana? Terus naik ke luhur, naik. Tuh, itu. Naik. Kurang Bulan. Eta mah ngidul. Oh, iya belah dia. Terus naik, terus. Supaya naik deui. Tah. Supaya naik deui. Ah, kadinya. Mantap. Terus naik deui sebelumnya. Nah, gue sakit gue. Tuh belah kanan. kanan. Oh, iya. Luhur eta. Sadik luhur. Ih, tah. Alah sia boy. Mang Bogel. Kanan. Mana ya? Belah kidul mana? Anjir. Aduh, Bu. Oh iya, lalai nusok ngabeakeun buah aing teh. Temang ya urang beker neangan londok. Londok turun sia ka dieu lah. Turun. Ampun mah. Doing dan naringgalkeun tah ku si Ucep. Pati heula anu 4 ge. Sieun urang mah nyaulin Mang Bogel. Awak nama leutik, ambak nama gede. Bener. Di sana mah yuk. Anu pas inget tuh yuk, pas di kebon Mang Bogel, pas lain kaleci. Jangan pas ya. Sok. Ayolah ya, awas. Kan tadi dinya. Sok. Ayo, bae. Manis. Duluan sih. Eta pinci, bahasa di mana? Yo, cek guru pentas urang ge nu kitu ngaranna kaleci, lain pinci. Naonna pugu ima pinci. Kaleci. Pinci. Gelut lah. Ayo. Mending aya nama uang ka balai desa, uang Agustusan. Lagi keburu bisa manten. Rek naraon ka balai desa, ada budakna ge teu araya. Agustusan ge da teu ngarayakeun ayeuna mah ada corona. Meureun teh rame bi. Ya heueuh ayeuna mah teu ramean, baru budakna ge areuh hongkong, 1000 kemarahan game online. Ayeuna mah teu araya lomba-lomba arbungeun. Hi, yang satu ayeuna mah urangan we. Ayo. Geus aya mah. Cong urangan we, ulin ka lapang itu teh. Baheula urang. Alus nama make atribut merah putih. Kaju jeung benderana. Nah, bener ieu cek si ieu Udin. Cenah ge lamun cek guru PKN urang mah lamun make atribut teh, wah jiwa nasionalisna halus. Top pokona mah. Aya bendera di kacung mah kurut barudan. Tah, yang bener-bener nih, Jawa nih, urang mantap. Ayo, ayo.
Udah ada lah. Gas. Ayo nyapinya. Ya, Be. Bola. Si Arif ek disamper moal. Embung lah, bapak nanti galak nyau lain. Sajian si samper bae lah, berame. Ya bener. Nya, geus ayo lah. Bari jeung urang teh. Tah, yuk urang si Udin jeung si Abdul jeung urang. Oke, ketemuan bae kana Hah? ditu. Siap. Siap. Ayo. Ayo cak. Mbak itu si Daga. Supaya ramai. Samper. Ayo lah, samper. Gah, hayu buat milu moal Agustusan. Moal euy, sibuk ah. Sibuk. Kamar di bapak galak nyawa sorangan nih. Eueuh jiga nama. Katanya ada paur lah. Ini kita ambil. Samper lah bae cobaan ke ruang. Sini bapak na Arif. Utuh gitu. Bapak. Kemarana yung nilila baru dak. Kamera dukun turis bot. Kita di balangan senal. Bapak si Arif. Ayo anak itu bela. Ayo. Usah turis kamera dukun lah. Tong turis lah. Datang lah. Oh, saya geus gede teh. 75 tahun yang lalu, Surak Gempita di hari Jumat, 17 Agustus 1945. Merdeka, 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 teriak rakyat di penjuru Indonesia. Indonesia telah merdeka karena perjuangan para pejuang bangsa. Kisahnya indah, penuh perjuangan sang pahlawan bangsa dan negara, merelakan nyawa di medan pertempuran. Rela dadanya ditembuskan peluru. Kegagahanmu memimpin semangatmu. Strategi kau pasang dan kau menjadi umpan kemenangan bangsa ini. Tapi kini Ibu Pertiwi telah merintih kesakitan. Hasil perjuanganmu menjadi perih. Ribuan hari berlalu, jutaan hari terhitung, namun tidak kutemui sosok sepertimu. Di mana lagi keberanian? Di mana lagi teriakan semangat? Di mana lagi sosokmu, wahai penerus bangsa? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Cep, emang kunaon deh, mewek. Terharu meureun. Kapal pakolot nabal pantas maut. Ayo nya, pan pakolot teh veteran. Nah, bener cenah cukup pepekan urang oge cenah ieu mah alus nasionalisna ternyuh kieu teh. Duh, sabar cek. Kunaon?